Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang sareng Arkanzin Ramadan dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidapkeun eta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pemirsa, puluhan murid sekolah di Perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dina tanggal 8 Maret 2022 kena kaurung. Kini diajar di tenda darurat karena tak bisa balik ke sekolah asal sebab sin longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasirjambu Ciwidey Rancabuli Taulani melakukan aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP jadi korban longsor. 40 genep urang di antaranya nyaeta murid sekolah dasar negeri Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Karena kemarinna ayeuna diajar di tenda darurat khusus 13 genep. Ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional bisa prak 2 minggu atau marenehna king jeung diajar di imah kepala sekolah dasar negeri Cisondari. Pemirsa, nu sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.